Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi baraya mitra sinareng saderek sadaya anu dipihormat kumang mama. Alhamdulillah dina kasempatan anu kalintang sae ieu mang maman tiasa tepang dangu deui sareng sadayana. Wilujeng sumping di bumi urang nyata di channel Cerurang Sunda. Mang maman ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan sanaos mang telat pisan ngadungikeun deui pidangan carita enggal. Alhamdulillah rawargi mitra sadaya tetap satia ngantosan sabab leres palawargi sadayana. Amari teh lalakon dongengna rada katunda, lain rada deui atuh katunda pisan. Sanes emang maman alim, sanes emang maman ngaraos capek, nanging dina waktos anu katukang, mang maman kedah ngutamikeun kewajiban sadidinten. Mugia bae lalakon anu katunda ieu tiasa dipahami ku sadayana. Nanging mang maman teu tiasa janji sanaos katunda kualitas carita anu didugikeun moal ngirangan sabab lalakon di tatar Sunda mah teu aya beakna pinuh ku ajen sareng hikmah. Angga atuh mitra raya rawargi sadayana urang reureuhkeun heula sagala rupi kahariwang sareng padamelan di urang lebet ka jero carita judul dongeng anu bade didugikeun dina danget ieu nyaeta Akibat Munjung. Karangan Bapak Kak Sukarna Udiropea atanapi digarap deui ku mang maman. Mitra kaum dangu upami telepat hanca waktos anu katunda teh parantos dugi ka kieu nena emak minta supaya nyai ti ayeuna tepi ka bada asar ulah datang ka imahnya kumaha sanggup dipentaan tulung sakitu. Mangga emak abdi mah teu kaabotan namung kumaha nyayagikeun katuangan kanggo urang sadayana. Tong dipikiran eta mah keun kumaha emak bae tapi omatnya suhana nyai ulah ka imah tepi ka sabada asar. Lamun nyai datang ka imah samemehna bada asar eta sarua artina jeung hayang nyelakakeun kakolot kaharti anaking. Dugi kadinya nya mitra hanca waktos dinten anu katunda teh. Kumaha lajengna sok marangga sadayana. Tong dipikiran eta mah keun kumaha emak bae tapi omatnya suhana nyai ulah ka imah tepi ka sabada asar. Lamun nyai datang ka imah samemehna bada asar eta sarua hartina jeung hayang nyilakakeun kakolot kaharti anaking. Ma mangga abdi ngiringan kana pituah ti emak sareng abdi bade taat kana sagala wejangan emak. Insyaallah emak abdi moal wangsul sanaos lapar oge upami teu acan bedug asar mah. Mangga emak abdi bade ngider ka mana bae sangkan emak jongjon teu aya anu ngaganggu. Jawab Nyi Suhan bari ngeluk tungkul teu ngartieun ku indungna naha bet marentah kitu. Syukur anaking ari kitu mah kadiekeun atuh boboko wadah lalab ku emak arek dibawa. Ceuk nyirat mah bari nampanan bobokona anu geus pinuh ku pucuk sampeu.
Mitra kaum dangu saenggeus nampanan boboko leos nyirat mah rek balik budina mani marah mai. Tapi ari anu dikantun Nyi Suhana ngeluk tungkul. Hatena heraneun pisan naha aya soal naon pang manehna waktu eta dilarang balik ka imah. Boa-boa maksudna aya anu keur dikemu nu sejen teu meunang nyaho. Atuh Nyi Suhana bingung. Eos manehna teh leumpang kawas nu kadalon-dalon. Sabab waktu harita teh masih keneh panjang waktu kalohor ge lila keneh komo deui ka asar mah. Mata kleos manehna teu puguh anu dijugjug. Leumpangna cepet ka kidul bari leumpang teh ngalamun. Atuh henteu karasaeun harita manehna tepi ka jalan gede Cikutra. Sarta kabeneran pisan barang red kabelah kulon breh manehna ninggal mobil. Seblak hatena sumeblak lantaran ka eta mobil manehna apaleun pisan. Sabab mindeng katingali dina ciptaan manehna. Eta mobil sami pisan jeung mobilna Den Asmaya. Atuh hatena ngageter sarta terus disampirkeun. Mitra barang tepi kana mobil Nyi Suhana mani nyeblak. Lantaran ayeuna sidi eta mobil Den Asmaya saeutik ge henteu pangling. Keur mah manehna oge kungsi tumpak eta mobil. Atuh gancang ku Suhana eta mobil teh diragap diusapan semu deudeuh sarta jeroning ngusapan manehna sasambat kieu. Duh, mobil iraha datang maneh henteu ngabejaan yen enggeus aya di dieu. Tapi kuring henteu ngarti kadieuna sareng saha. Nah sareng Sinatria nu kasep jeung Amis Budi. Matak giung nu ninggali matak tibelatnya hate. Lamun anjeunna keur nyawur jajantung kuring ge ratu ngupingkeun kecap-kecapna. Hanjakal waktu ayeuna anu katinggal mobilna henteu katinggal supirna. Atuh kuring teh handeueul teu aya bedana pisan. Ayeuna nyagapan badan kagunganana nu kasep. Ari sukmana teu aya atuh mobil henteu jalan. Henteu bisa mawa kuring jalan-jalan kanu jauh. Boa-boa ayeuna teh nu kagungan angkat milari putri nu geulis. Matak nalangsa pisan lamun ras inget kadinya. Nalangsa teh ku bingungna. Hayang males kanu asih. Males kahadeanana ku budi basa nu alus. Mun bisa mah ku tanaga. Lantaran anjeunana ka kuring enggeus miasih ngalereran baju alus. Ceuk gerentesna hate Suhana. Bari nyagapan cet mobil anu sakitu herangna. Nyai, keur naon make los-los kadinya Ali kaditu sing jauh. Lalaura katepuhan ge akang anu di titah nungguan. Awas Nyai, ulah dicaragapannya. Lalaura ceuk tukang warung. Bari nyamperkeun ka Nyi Suhana anu keur ngusapan mobil. Saha anu kagunganana ieu mobil teh mang? Mobilna manis sakieu lucuna. Komo nu kagunganana pangintennya? Jawab Nyi Suhana dumareda. Sarta celetit hatena peurih pedah kunu boga warung
henteu menang nyagap-nyagap acan. Tentu bae gagah mah. Kahiji budak ngora, kadua na Kasep, katilu ginding, kaopat loba duit pang mobil sakitu ngagencang na oge, kalima na kagenep na. Wah, pendek nama cukup masyagi. Ngan herana teh ku Kasep na bae emang mah. Numatak nyingkah kaditu. Piraku disagigireun mobil anu sakieu alusna. Kudu aya anu tatambalan mah buru nyingkah nyai, ceuk nu boga warung. Kejem pisan sigana teh, pang-pangna mah sieun aya kalengitan meureun. Mangga mang, Jawab Nyi Suhana. Bari deui Cipanona nyelangkrung. Ku kakara nyabak mobilna ka aing aya nu ngusir. Kumo deui lamun paantel kulit pasambung saur sareng anu kagunganana. Boa-boa matak aya anu nenggeulan. Nya ceuk geurentes hatena Nyi Suhana mitra. Bari terus ngaleos ngajauhan eta mobil. Sarta reug eureun dinu ieuh dihandapeun tangkal kai. Di sisi susukan pisan hitung-hitung bari niis. Mitra kaum dangu, sajeroning Nyi Suhana diu, bari neuteup cai anu ngocor sarta herang. Leung deui manehna uleung ngalamun inget kalembur. Breh kumanehna ka tembong, Nyi Hatimah jeung indungna keur baradami nu demit. Boa-boa badamina keur nandasa ka dirina. Atuh reuy Cipanonena harita teh nyalangkrung. Ari anu dilamuna Nyi Hatimah eukeur dangdan manig garudas garidus. Lantaran tadi geus noong kanu keur calik ditepas. Tetela henteu kalinglap anjeunna teh Den Asmaya. Matak Nyi Hati gugup disalin pakeanana ku pakean ti anjeunna. Sarta ledak teh diwedak. Ngarah kulit beungeut lemes sarta baju dikocrotan ku minyak seungit nu mahal kakara meuli ti toko. Gesut Nyi Hati nyisiran ngahaja buukna oge harita mah diponikeun. Maksudna ngarah gaya sarta kataksir ku tamu kitu pikiranana teh. Barang neangan celakna keur ngurus bulu panona. Nah hanjakal henteu aya atuh manehna handeueul. Tapi sanggeus ngurus halis sina ngajepret ku mehong kakara rada sugema. Langeor Nyi Hati angkat ti jero imah kaluar leumpangna mani diatur ngarah ku tamu kataksir. Ari lol ti panto imah ret Den Asmaya ngareret. Atuh gancang Nyi Hati mah harita keneh ge manggut. Den Asmaya dibales bari imut ngagalenyu seblak Nyi Hati mah nyeblak. Atena mani ngageter diajak imut kitu teh. aturan juragan, kumaha damang? Ceuk Nyi Hati mah. Nyaritana oge mani diatur sarta lunggak linggek luay liweuy. Pangesto Nyai, kumaha damang deui? Jawab Den Asmaya. Bari mesem kawas nu ngarti kana eusi hatena Nyi Hati mah teh. Aya hibar pangdua ti sadayana juragan. Abdi teh ngaraos sehat sarta ngaraos binga. Margi juragan kersa rurumpaheun angkat ka dieu. Nuhun atuh, ari ditampi ku kabingahan mah. Da ngahaja deui akang ka dieu teh. Nyumponan janji teh hayang ngalongo ka tuang rai anu kadupa ku mobil engkang. Kumaha teu baluas duwi ka ayeuna teh? Henteu juragan, malah tos sae. Jawab Nyi Hati mah. Geus mimiti tegana.
lantaran tatamuna geus mamawa ka Nyi Suhana. Nuhun atuh, ari kitu mah namung ayeuna angkat ka mana teu katinggal geuning. Kalintang akang mah hayang tepangna. Nuju disusulan kupun biang, antosan bae heula sakedap deui oge dongkap sugan. Ceuk Nyi Hatimah. Beuki handeueul sarta leos ngantunkeun heula tamuna. Rek nyadiakeun leueuteun. Gelila geus jol deui mawa 2 gelas nu dieusian cai teh. Sok ditunda hareupeunana tatamu bari omongna. Manganyangakeun caina juragan, maklum di dieu mah di kampung, jauh ka warung, kapaksa ngaburui bae. Ulah kirang pangapunten bae nya juragan. Kirang kumaha sakieu oge Nyai. Malah nuhun engkang parantos ditampi ku sae budi oge. Ceuk Den Asmaya. Bari rurat reret tumpa tempo kawas neangan Suhana. Mitra kaum dangu keur jongjon tumpa tempo teh. Yo marat mah karek datang bari haruha hareho. Awas anu capek pisan. Sarta jeung ngelek boboko nu pinuh ku pucuk sampeu sarta barang jol kadinya. Sok bobokona ditunda dina luhureun golodog. Ari Nyi Ratma sup asup cong manehna sasalaman ku tatamu ditarima. Tah ieu pun biang teh juragan. Ceuk Nyi Hatimah bari nunjuk. Nuhun ibu, abdi ditepangkeun. Mung ulah kirang-kirangnya ngahapunten bae. Margi tumarojog tanpa larapan ngarepotkeun kajeng ibu. Ceuk Den Asmaya. Bari manggut-manggut bae ngahormatna ka sepuh teh. Ari Aden, kanggo ibu bingah bae asa kagunturan madu kasumpingan ku Aden teh. Dari sasarina mah mun aya anu dongkap teh sanes satria nu gandang, tapi lalaki nu budig anu pacabakanana iwal tingarala suluh atawa ngarangondo mah. Mun patani melak sampe atawa marelak jagong, kulitna pinuh kudaki ari bajuna tatambalan, sarta buukna jalabrig, rajeun aya nu dicukur ngahaja. Sina bolenang teu benten ti endog lini. Numawi ayeuna ibu ngaraoskeun asa geumpeur kasumpingan ku Aden teh. Kumaha nyambutna tamu sangkan tiasa ngahormat. Atuh ibu mani gugup sok sieun sagala salah. Ta upami kaparangan ibu seueur kalepatan ulah kirang ngahapunten. Da puguh diri ibu mah bolongkotan urang kampung. Ceuk Nyi Ratma mani mendeko bae nyarita na teh. Ngadenge kecap kitu teh gelenyu tatamu imut sarta anjeuna ngajawab suantena lalaunan. Margi supados kaharti ku anu ngupingkeunana. Ieu sasauranana mata kraos nu ngupingkeun. Ibu, sadaya-daya pihatur ibu ku abdi kahartos pisan. Namung kahoyong abdi mah ibu teh tong isin-isin sareng omat ulah gugu. Margi abdi pangdongkap teh sanes dongkap nyangendak tugas. Rek nangkep salira ibu atanapi nyandak tugas bade nangkep tuang putra. Tapi anu sayaktosna pang abdi dongkap ka dieu sumeja ngalonggok putra anu kadupak ku mobil. Sareng sajabi ti eta abdi ulah dipiserab. Margida sami manusa teu aya bentena pisan sareng salira jeung ibu. Malah panuhun ti abdi ibu ulah gaduh mana. Abdi teh jalmi nu leuwih
Sapeda angguan alus henteu parinuh ku tambal. Da ari sayak tos nama boh nu alus boh nu awon, nu penting nuruban orat, ulah katinggal ku batur, margi mun orat katinggal tangtos lir ibarat sato. Tah ayeuna diri abdi ngaraos prihatin pisan, wireh sareng Nyi Suhana abdi teu acan patepang. Duh ibu, manawi widi abdi teh hoyong nepangan katuang putra Suhana. Ayeuna aya di mana? Mugi abdi diwartosan. Sareng naha anjeunna teh tiasa dongkap ka dieu? Ceuk Den Asmaya ningahuleng lantaran anjeunna teh henteu ninggali Suhana. Mitra kaum dangu ngadenge kecap kitu teh, Nyi Hatimah jeung ibuna harita maningareunjag atuh. Sarta hatena handeueul teu sangka ku eta tamu. Keukeuh bae hayang tepung jeung Suhana nu disatru. Atuh pok ibu Nyi Hati harita keneh nembalan, dan Nyi Hatimah mah balem kawas nu teu bisa ngomong. Aden, ibu ngaraos hanjakal kupun anak Nyi Suhana lantaran bergong pisan teu daek nurut ka indung. Beda sareng Nyi Hatimah ka indung teh tumut bae dicarek ulin ngagugu, dititah diajar masak. Nyi Hatimah mah pak pikpek, lamun dititah beberes pak pikpek ngurus di imah. Lamun dititah kacai berseka da osok ngeprek. Tah ibu mah hanjakal ku anu saurang deui nyaeta ku Nyi Suhana. Mun dititah ku indung teh manehna osok nyaganggang, tara daek ngumbah wadah jeung tara daek nyeseuhan, tara daek ngalasuluh sarta teu bisa nyangu. Pangabisana sarupa nyaeta ngunder pucuk sampe. Tuh geuning dina boboko meunang manehna ngunder teh. Anu paling mata kesel manehna saban poe teh teu aya deui gawena, iwala bobogohan bae sareng tukang ngangon munding. Malah mabieu ku ibu manehna diajak balik lantaran aya tatamu. Tibatan sareng balik mah kalah nyaganggang ka ibu. Ajarkeun teh sangeuk teuing nepungan jelema jahat anu geus ngageleng kuring. Malah mun kuring teu sieun tangtu dibales dibentur. Tah ku jalaran pun anak anu hiji mah bet kitu. Mugi-mugi kanggo Aden ulah janten rejag manah kedah pisan dihapunten. Margi dina waktos ieu anjeunna moal nepangan, malah bade ditungtun ge kalah ka ngabecir lumpat bareng sareng tukang ngangon. Atuh ibu teh hanjelu terus bae wangsul deui bari nyandak pucuk sampe meunang ngunder Nyi Suhana. Ceuk ibu Nyi Hatimah ngagoreng ka Suhana. Anu dimaksud ngarah Den Asmaya tetep ngait ka Nyi Hati. Barang tamat nu nyarios, Den Asmaya bati imut. Anjeunna mah bijaksana sarta pok deui ngajawab teu aya geuneuk meuleuk-meuk. Atena teh sabar bae. Ieu sasauranana, Bu, umat ibu ulah bendu kana laku lampah putra anu rek maledog abdi. Eta mah parantos wajar da abdi na anu lepat. Wireh abdi tos ngageleng kana jasa tuang putra. Untung anjeunna salamet mung saukur leuwas bae. Tah eta abdi teh emut kumargi ngaraos dosa sanaos sanes dihaja. Kumargi abdi ayeuna jeung anjeunna henteu tepang, abdi badi nitip saur. Mugi-mugi anjeunna teh ka abdi kersa ngamaklum sarta jembar pangampura sareng ibu ka gegeran ti abdi
hatur lumayan pangcecep kadua kali. Ari ageng mah dah henteu, namung ulah teu ditampi lumayan ngan 2000. Mangga ibu, ieu wiat artos kanggo Nyi Suhana, ceuk Den Asmaya. Bari song ngasongkeun duit 2000, sarta terus manehna amitan rek wangsul harita keneh. Har ari Aden, nah enggal-enggalan teuing atuh, sareng nuhun Aden. Jawab ibuna Nyi Hati bari nampanan eta duit. Ieu Bu, tos siang teuing. Permios Ibu, ceuk Den Asmaya bari terus ngajak sasalaman ka sararea. Kumaha juragan upami dijajabkeun ku abdi? Ceuk Nyi Hati mah bari neuteu. Nuhun Nyai, namung ulah ngarepotkeun. Kahiji akang tos apal kana jalana, kadua akang mah resep nyorangan. Nuhun kana kasayan mah. Jawab Den Asmaya bari leos manehna indit ninggalkeun anu duaan. Ningali anu ngaleos, kawas anu kurang puas, danganjangna henteu lila, malah cai susuguhna harita henteu diinum. Atuh Nyi Hati mah heran nya kitu deui indungna. Silih teuteup silih pelong antara indung jeung anak. Kawas anu bingung pisan lantaran tatamu pundung pedah manehna tetepung teu pajonghok jeung Suhana. Tah Nyi Hati, ayeuna mah beuki tetela Den Asmaya teh katari ku sinena, nu matak urang kudu leuwih kejem ka manehna, sangkan manehna ngaleos ti urang. Bagja manehna teh Hati, lamun seug bisa menangkeun ka Den Asmaya mah. Ceuk indungna bari ngaleos ka dapur. Ari Nyi Hati mah gawena teh ngahuleng bae. Sanajan poe moreret panasna kaliwat saking, tapi ari di lembur mah nu aya di sisi pasir, panasna poe teu nyego kahalangan dangdaunan. Lantaran di eta tempat tatangkalan manirekep, atuh dihandapeunana iuhna kaliwat saking, sarta taneuna lalening mata kresep nu ngareuwat. Malah Den Asmaya oge anu ngalangkungan kadinya anjeunna katarik pisan ku eta palataran teh lantaran pikaresepeun matak betah hayang cicing ngan hanjakal ngan sorangan. Lamun seug aya batur mah piraku henteu kadohot matak poho kana bali. Atuh leumpangna teh laun. Da ari jongjon ngalamun, da bari jongjon ngalamun nyambat ka anu teu aya Nyi Suhana nu keur jongjon bobogohan jeung nu ngangon. Duh Suhana, eung deui ngeun ngaraheutan hate engkang. Namung raheutna engkang teh lain raheut ku salira. Mung raheutna diri engkang raheut ku pola sorangan. Margi bongan kumawani make hayang ngalongokan ka Nyai anu di kampung, sugan engkang urang kampung ngahormat ka urang kota. Ari ieu buktina mah duh Suhana engkang ampun. Ceuk batur mah engkang beunghar, breh gedongna, breh mobilna, raja kaya pabalatak duit loba henteu kurang. Tapi naha di dieu mah engkang tepikeun ka eleh ku lalaki tukang ngangon. Suhana,
teuing ka engkang teh nganyeri padahal engkang ka dieu ngan saukur rek ngalongo bisi nyai teras budur. Hari ayeuna buktina keur jongjon ngumbar asmara jeung anu ngarang ngon munding. Ceuk gerentes hate Den Asmaya bari jongjon bae leumpang. Mitra kaum dang beuki lila leumpangna teh Den Asmaya beuki jauh. Tungtungna anjeunna tepi ka tempat nyimpen mobilna. Tapi paromana nguyung antaran hate mah ngait hayang panggih jeung suhana. Padahal nu dipikiran harita aya di dinya deket pisan kana mobil diuk di sisi susukan nu iuh ku tatangkalan. Barang lar nu kasep liwat gebeg suhana ngagebeg. Atena mani ngageter tina bakating ku Atoh. Tapi Atoh ge teu puguh da nyampeurkeun mah teu wani. Sabab manehna ge mikir itu mah jalmi nu jegud ari manehna kokoro. Mata wayahna bae anu kasep teh diteuteup dicipta ti kajauhan. Sup Den Asmaya teh asup mitra kaum dangu kana jero eta mobil. Barang mobil dihirupan gancang nyi suhana nangtung terus leumpang lalaunan ngaliwatan eta jalan. Atuh barang ret kareret Den Asmaya teh ngareunjag sabab manehna apaleun yen anu bieu ngaliwat tete lapisan suhana nyiciprit leumpangna gancang kawas anu teu nyahoeun di dinya aya Den Asmaya. Gancang bae Den Asmaya turun deui tina mobil. Terus anjeunna nyusulan kanu keur ngiciprit leumpang. Sarta gero di geroan sorana mani ngageter. Nyai suhana cenah bari ngagidig nyampeurkeun. Barang suhana ngadenge yen Den Asmaya nyalukan gancang manehna ngareret ari breh tete lapisan anu kasep teh nyampeurkeun. Atureug manehna eureun ngantosan nu ngagentraan. Nyai ceuk Den Asmaya mani harosos saenggeus patepung teh. Gah, jawab nyi suhana bari kuram kireum arek ceurik. Sabab kongkolak panonna enggeus gembeng ku Cipanon. Ulih ti mana nyai teh? kita tadi oge aya di palih ditu juragan. Abdi teh resep ninggal mobil anu ngejugrug di ditu. Ras bae abdi emut kanu masihan acuk. Margi eta mobil teh sami sareng mobil kagungan juragan anu ngadupa ka abdi. Nalangsa ku nasib diri abdi sorangan. Abdi teh ngusapan eta mobil tadi teh juragan. Pang-pangna ku abdi diusapan abdi teh deudeuh. Gara-gara abdi kasenggol ku ieu mobil, abdi dipasihan acuk. Aturas abdi emut ka juragan, margi bager teuing kanggo abdi mah. Namun ari mas nasib abdi mah awon agan. Margi kuno nungguan eta mobil abdi teu kenging ngaragap. Sedih abdi teh juragan. Sareng nyuhunkeun dihapunten bae. Pedaha tadi nyabakan cet mobil. Buah-buah janten kotor sareng juragan bendug ka abdi. Padahal hate abdi panyabakan eta mobil. Bakating ngaraos bingah.
Jawab Nyi Suhana. Bari ngaluk tungkul semu nu isin. Nyai, engkang suka lahir batin. Mobil engkang dicabakan teh. Malah engkang hayang masihan hadiah. Ku ngecapkeun rebu-rebu nuhun. Laksa-laksa kabingahan. Margi reg Den Asmaya nyariosna henteu kebat. Margi kumaha juragan? Jawab Nyi Suhana. Tapi nyariosna teh tungkul bae. Siga teu wanieun tangga. Buka kunaon. Margi pangsalira Nyai nyagapan mobil teh. Bakat ku resep sareng nyaah panginten. Tau pamikana mobilna tos mika nyaah. Tangtu kanu gaduhna eta mobil mah langkung-langkung ti mika nyaah. Sanes kitu Nyai, ceuk Den Asmaya. Bari neuteub kanu ngaluk tungkul sarta neruskeun omonganana. Nyai, urang di ditu tuh nyariosna dihandapeun tangkal caringin. Kahiji ngarah ieu, kadua supados jongjon dabuni. Kersa upami nyarios di ditu sareng angkang. Mangga juragan. Namung moal lingsem nyarios sareng abdi anu sakieu pika isineunana. Hariwang juragan abdi mah. Hariwang aya nu moyok. Pangpang nama hawatos ka juragan bae. Anu kuno sanes mah tangtos dihormat-hormat. Malawur abdi biasana kuno sanes sok dipoyok. Pamoyokan abdi mah juragan. Ceuk Nyi Suhana. Bari deui cipanona ngagarendang. Gedeh teuing Nyai. Keun lamun kanu kuno sanes dipoyokan ku engkang rek dihormatna. Mangga urang kaditu tuh kahandapeun tangkal caringin Nyai. Jawab Den Asmaya. Bari nungtun ka Suhana. Mitra kaum dangu. Leos harita laleumpang, tapi laleumpangna laun. Atuh henteu matak heran nu di warung Manironghok. Da ti dinya teh teu jauh. Sarta kabe arorohok teu sangka. Ku anu kasep beut nyaaheun kanu miskin. Nu pakena tatambalan geus parinuh ku kerod. Urang kampung teu katarik naha ieu beut kapelet henteu kaharti ku akal. Itu pikiranana teh anu araya di warung. Ari anu diparerong, ari tagek darariuk dina akarna caringin. Bari nyawang pasawahan anu karek di tanduran. Atuh puguh matak waas. Matak nari kana pikir nambahan rasa kabetah. Atuh pok anu kasep teh ngawitan nyarios kieu. Nyai, engkang tebih-tebih dongkap ngajugjug salira Nyai. Ujalaran emut bae. Kana hate bulat belit. Kumaos tos gaduh dosa. Ngadumpak salira Nyai ku mobil engkang pribadi. Atuh engkang teh haringhang sok sieun atos di bumi Nyai kata rajang udur baluas kareureunnakeun. Nu mawi engkang teh dongkap sanaos teu acan teurang ka bumi salira Nyai. Dibelaan mapai-mapai naroskeun kanu liwat. Ari hantem dikeureuyeun geuning hanteu burung pandak ka bumi Nyai teh. Ugi malah tuang ibu aya nya kitu tuang raka ge. Mung hanjakal nu dibujeng harita henteu kasampak nyaeta salira Nyai. Atuh kapaksa tadi teh tuang ibu milarian dugikeun ka bijil kehesang. Mata kuatir ninggalina lantaran boborot kesang. Tapi ari tos kapendak Nyai beut henteu nepangan ka engkang.
anu ngahaja tebih-tebih ti Jakarta ka dieu hoyong patepang. Namung anu di tepangan nuju jongjon jeung lalaki ngobarkeun rasa asmara ka engkang henteu nepangan. Mung anu kabantuna teh iwal pucuk sampeu bae. Tah kitu pang engkang wantun bieu ngagentraan Nyai. Mugi Nyai ulah bendu ayeuna engkang nyarengan pangpangna magsad engkang teh seja ngalongo ka Nyai sareng nada pangampura nembe tiasa ngalayad. Ceuk Den Asmaya bari ngaharuk siga nu sedih. Mitra kaum dangu, nguping eta cariosan nyisuhanah teh ngareunjang sarta neuteup kanu kaset Cipanon manehna teumbay nyurucud henteu kaampeuh. Ate ngadak-ngadak seber lantaran anu miasih geus nyangka nu lain-lain. Atuh manehna ngaharu henteu bisaeun ngajawab tina bakating ku bingung. Ari Den Asmaya heran naha teu aya jawaban. Atuh ret manehna tangga neuteup raraina suhana. Ari breh horeng keur ceurik Cipanonna ngalembereh. Atuh anjeunna ruaseun gancang harita ditaros. Nyi suhana kunaon nangis? Ceuk Den Asmaya bari neuteup kanu geulis siga nu deudeuh pisan. Atuh prok panonna bantrok silih teuteup semu geugeut. Juragan, Ceuk Nyi Suhana bari nyusutan Cipanon. Geus kitu pok neruskeun omonganana. abdi kalintang sedihna nguping kasauran agan. Sarta abdi mani reuwas kumargi teu nguping pisan yen juragan kersa angkat karorompok jisim abdi. Namung hancakalna abdi teh teu terang aya juragan. Malah pang abdi di dieu sayaktosna nuju ngantos sugan bae henteu leupat. Yen itu mobil kagungan barang tadi katinggali yen juragan anu lebet. Numawi abdi ngalangkung api-api teu ninggali. Margi naros mah teu wantun. Sarehna abdi rumaos jalmi anu hina papa teu pantes naros juragan. Namung barang digentraan gebeg abdi teh ngagebeg. Aya reuwas, aya sieun, malah atoh oge aya. Reuasna bakat ku kaget, wireh juragan ngersakeun kersa nyauran ka abdi. Ari anu janten sieun, pedah abdi ngalangkungan henteu ninggal ka juragan. Komo deui ngahormat mah. Tapi anu janten bunga sarehna tangtos pajonghok sareng salira juragan. Agan, hapunten abdi teh gan. Ceuk Nyi Suhana uram kireum hayang ceuri. Nyai nah tetepang sareng tuang ibu tadi teh. Ceuk Den Asmaya bari melong kawas hayangeun tetela. Kantenan bae juragan tepang mah. Waktos abdi nuju ngundur daun sampe. Alhamdulillah mitra kaum dangu palawargi baraya sadayana nging teh parantos seep waktosna. Dongeng nama teu acan seep tapi waktosna parantos seep.
Nada si hapunten kasadayana. Hapunten tiasa karek tiasa ngadongeng deui. Hapunten karena cariosanana bilih aya anu ngaraheutkeun kana mana. Hapunten rebu-rebu. Hapunten disadayana. Jeung hatur nuhun kasadayana anu parantos subscribe jeung anu parantos satiana parantos ngantosanana oge. Hatur nuhun kasadayana, insyaallah enjing dilajengkeun deui. Hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syah